Balik deui Jang ah. Di Pak Asep, da kopina ye can aya Pak Asep. Nah Can ka atuh. warung. Di Jauh warung. jauh Pak Asep kudu kana ojek. Aduh. Ieu tah. Ieu geuningan aya tah bako. Bako mah aya Pak Asep. Heuh ieu teh bako nu teu pulen teh nya. Tah eta kurang pulen lain. Kurang pulen. Tah ieu di abi mah loba tan kieu tah. Bawa atuh ari ngomong teh. Loba. Jeung teu dibawa. Nu aya we. Es aya. Hayang es kumaha? Kudu disusuan heula, susuan heula. Susuan deui. Susuan heula mah ku indungna meureun. Aduh, Pak Asep ningeunaan pisan. Susuan heula mah. Kudu disusuan heula ya mah geura seger deui. Heeh, mana indungna? Eta eueuh, Pak Asep. Neangan heula. Neangan teh kudu neangan ka mana atuh? Ya eta we. Atuh neangan. Neangan alamat. Geuningan salah alamat eta oge aya ting-ting. Da atuh salah datang nah mudah nyakeun alamat ka Pak RT we jeung Pak RW. Heeh. Aya. Heeh, pan eta oge aya ting-ting. Alamat palsu cenah. Ayeuna mah tong boro alamat beungeut ge loba dipalsukeun. Komo di alamat. Komo teh dina TikTok nya. Puguheun baca teh. Geus teh ketemuan dina TikTok teh. Da ketemuan ge atuh da lain deui. Udah tang lain manehna baca. Oh, eta mah atuh lagu. Iya dia mah lagu teh mah. Sugan teh lain lagu pokoknya. Jadi nama. Eta mah lagu cucu deui ginian. Nya atuh da ayeuna anu diasong-asong fotona nu kieu. Aya bukti ketemuanna. Nu kitu. Rugi ku ongkos atunya. Lain rugi deui Pak Asep keur mah teu boga duit. Duit kan 1.000-1.000 dipake ongkos ojek. Beak we. Kopi teu kabeuli ngahulang we kieu. Urang nyokot heula nu kieu ah. Di imah loba ieu teh. Oh, nya sok atuh Pak Asep ieu loba teh. Atuh bawa ulah ngomong loba-loba di imah. Heeh, ke urang bawa ah. Jeung bako di tabako pulen pisan. Ieu mah